Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala barakatuh ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummati ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wal maqalatul hadiyatu wal isrun. Wal maqalatu sareng ari maqalah al hadiyatu wal isruna anu nomor ka 20 hijina. Qala eta parantosnya rios saha Muhammadu bin Dauri, Muhammad putra pamegetna Adauri, rohima muga ngarohmat huka itu Muhammad bin Dauri, sa'allahu Gusti Allah ta'ala mahalur Allah. Saqo iblisu bihomsati asya'a ileh kana kaol anu neme. Saqo geus cilaka, geus rugi saha iblisu iblis bihomsati asya'a ku sabab 5 pirang-pirang perkara. Lam yukirro tegesna kahiji te ngaku itu iblis bidzambi kana dosa. Lam ya'tarib tegesna te ngaku itu iblis bihi kana itu dzambi ala nafsihi atas dirina itu iblis. Walam yandam sareng kadua henteu sedih teu nalangsa itu iblis. Lam yahzan tegesna henteu sedih itu iblis ala dzambihi karena dosana itu iblis. Walam yalum sareng katilu henteu nyacad itu iblis, teu nyalahkeun itu iblis nafsahu kana dirina iblis ala fi'lihi karena migawe kana itu dambi. Walam ya'zam sareng kaopat henteu ngazam itu iblis ala taubati kana tobat. Wa qanato sareng kalima geus putus asa itu iblis mimbabi doroba ari qanato eta tetep tina bab doroba suasi mujarrad bab kahiji. Qanato yakni itu. Wa ta'aba jeung capek itu iblis mir rahmatillahi tina nyuprih rahmat Allah. Wasa inda jeung geus bagja saha Adamu Nabi Adam alaihi eta muga tetep ka Nabi Adam assalamu arisalam. Bihomsati asya'a ku sabab 5 pirang-pirang perkara. Aqara tegasna kahiji parantos ngaku Nabi Adam bidzambi kana dosa. Wa qala sareng ngadoa Nabi Adam Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kana doa anu neme. Rabbana nun pangeran abdi sadaya dolamna parantos dolim abdi sadaya anfusana kana pirang-pirang diri abdi sadaya. Wa ilam tagfir sareng upami henteu ngahapunten Gusti lana ka abdi sadaya. Wa tarham sareng mikanya Gusti na ka abdi sadaya lanakunanna yakin eta bakal kabuktosan sanyanyana abdi sadaya minal khosirina eta tetep ti sapalihna jalma-jalma anu rarugi. Wa an Aisyata sareng eta tetep katampi ti Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Naon innal abda idza tarafa bidzambihi kaul anu neme. Innal abda sayaktosna seorang hamba idza taropa eta di mana-mana ngaku itu alabda bidzambihi kana dosana itu alabda tsumma taba salajengna tobat itu abda taba mangka pasti narima tobat sa Allah Gusti Allah alaihi ka itu si alabda. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis sa Syekhani Imam Bukhari sareng Muslim.
Wanadima sareng kadua nalangsa Nabi Adam alaihi karena itu karena itu dosa. Aidzambi tegesna karena itu dosa. Wa an Abdullah bin Mas'udin sareng katampi ti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Non kola lafad kola parantos nyarios itu Abdullah bin Mas'ud. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kana cariosan anu neme. Qala parantos ngadawuh sa Nabi Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man akhta'a khati'atan au adznaba dambang thumma nadima fahuwa kaffaratuh. Kana dawuhan anu neme. Manarisa sajalma akhtoa eta geus gawe kasalahan itu siman khotiatan kana hiji jenis kasalahan anu mana bae au adznaba atawa geus berdosa itu man dan ban kalawan hiji dosa anu mana bae tsumma nadima salajengna nalangsa itu siman fahuwa mangka ari itu nadem atau bahwa mangkari itu nadmuhu nalangsana itu siman kafaratuhu eta penghapusna itu kulun min khotiatin wa dzambin saban-saban sahiji tina itu kesalahan jeung dosa. Rawa parantos ngariwayatkeun kana itu hadis sal Baihaqi Imam Al Baihaqi. Walama sareng katilu nyacad Nabi Adam nyalahkeun Nabi Adam nafsahu kana dirina Nabi Adam ala fi'li dzalikal khoto'i karena midamel kana itu kesalahan wa asra'a sareng kaopat buru-buru Nabi Adam fi taubati dina ngalaksanakeun tobat bi taati asbabiha ku cara nyumponan kana pirang-pirang sababna itu taubat. Walam yaknit sareng kalima henteu putus asa Nabi Adam mir rahmatillahi tina rahmat Allah. Wal maqalatu sareng ari maqalah atsaniyatu wal isruna anu nomor ka 22na. An Sakikin al-Balkhi eta tetep katampiti Sakik al-Balkhi rohimah muga rahmatu ka itu Sakik insyaallah Gusti Allah. Wa huwa sareng ari itu Sakik al-Balkhi Ustadzu Hatimin al-Asom eta guruna Hatim al-Asom. Kila parantos dicarioskeun kana naon kana sababu taubati ilaih hikayat anu neme. Kana parantos kabuktosan naon sababu taubatihi sabab tobatna itu Sakik. Eta annahu saektosna itu Sakik kana eta parantos kabuktosan itu Sakik min abnail agniyai eta tetep ti sapalina pirang-pirang budak jalma-jalma nu baleunghar. Horoja keluar itu Sakik litijaroti karena rek dagang ila ardi Turki ka negeri Turki. Fadakhala teras lebet itu Sakik baitan kana hiji imah lil asnami nu tetep itu bait pikeun tempat pirang-pirang patekong berarti baitan lil asnami teh mencek urang mah kuil. Faro'a teras ningali itu Sakik khodiman ka seorang pembantu ka seorang pelayan lil asnami nu tetep itu khodim pikeun pirang-pirang patekong fihi di itu bait. Jadi di eta kuil teh aya pelayana aya biksuna. Qad huliko anu nyata geus dicukuran naon rosuhu sirahna itu khodim dibotak walihiyatuhu jeung janggutna itu si khodim. Faqala teras nyarios Sakikun Imam Sakik lil khodimi kasih biksu kasih pelayan patekong. Innalaka soni'an hayyan aliman qadiron fa'budhu wala ta'bud hadhil asnamallati la tadurru wala tanfa'u kana cariosan anu neme. Innalaka sayaktosna eta tetep pikeun anjeun
sonian aya zat anu nyiptakeun, aya zat anu migawe, aya zat anu ngahirupkeun. Hayyan anu maha hirup, aliman tur anu maha uninga, qadiron tur anu maha kuasa. Fa'bud mangka kudu ibadah anjeun hu ka itu sonia. Wala ta'bud jeung ulah rek ibadah anjeun hadhil asnama kana ieu pirang-pirang patekong alati anu la tadurru teu bisa ngamadaratkeun itu lati, wala tangfa'u jeung teu bermanfaat itu lati. Faqala teras ngawaler ngajawab itu khodim lil asnam, in kanal amru kama taqul fahuwa qadirun ala ayyarzuqaka bi baladika falima tahammaltal masyaqqah ila hahuna litijarah. Kana jawaban anu nemi, ingkana ieu cek si biksu, ingkana lamun teh mah bukti naon al amru urusan kama eta tetap sapertikeun perkara takulu ngucap anjeun kana ama fahuwa mangka ari itu soni zat anu nyiptakeun teh nya Tuhan teh anu kumaha caritakeun qadirun eta anu maha kawasa alla ayyarzuqaka kana yen ngarizkian, ala ayyarzuqa kana yen ngarizkian itu soni ka anjeun bibaladika di negara anjeun. Palima tahammalta mangka karena naon geus mikul anjeun al masyaqqata kana karipuh ilahahuna dugi ka dieu litijaroti pikeun dagang. Fantabaha tuluy narima eling itu sakik, saha sakikun sakik, wa khoda sareng nyandak itu sakik fitoriki zuhdi dina jalan zuhud. Jadi gara-gara biksu eta sakik al-balakhi nyandak torikoh zuhud. Wakila sam dicarioskeun non kana sababu zuhdi annahu ra'a mamlukan ilaih, kana parantos kabuktosan naon sababu zuhdihi sabab zuhudna sakik al-balkhi eta annahu sayaktosna itu sakik al-balkhi ro'a eta parantos ningali itu sakik mamlukan ka seorang hamba yal abu anu keur ulin itu mamluk fi zamani kohtin dina zaman halodo, dina zaman kemarau, musim kemarau. Wakana barina geus kabuktosan saan nasu manusia mahzunina eta anu disedihkeun kabeh bihi kusabab itu qahot. Faqala tuluy nyarios sakikun sakik, ma hadan nasyatu alladzi fika amataro ma fihi nasu minal jadbi. Kana pertanyaan anu neme, ma ari naon perkara hadana satu eta ieu senang-senang alladzi anu fika tetep itu ladi aya di anjeun amataro nah teu ningali anjeun makana perkara pi eta tetep dina itu ma anasu ari manusia minal jadbi nyatana kekeringan. Cek urang mah kunaon sih maneh make bisa bunga engko jelema mah keur saredi peda ieu teh halodo. Faqala teras ngawaler itu si faqala teras ngawaler sadzalikal mamluku itu abid. Wa ma alama min dalika wali maulaya qaryatun khalisatun yadulu lahu mina manahtaju nahnu ilaihi. Kana jawaban anu neme, wa ma sareng teu aya alaya eta tetep madarat ka abdi naon min dalika itu qahat itu kemarau wali maulaya barina eta tetep pikeun dunungan abdi qaryatun ari kampung khalisatun anu murni anu bersih yadhulu anu sok asup lahu
pikeun itu maulaya minha ti itu qaryah naon ma perkara nahtaju mika butuh abdi sadaya nahnu tegasna abdi sadaya ilaihi kana itu ma pantabaha teras narima eling saha syakikun syakik waqala barina nyarios syakik ingkana limaulahu qaryatun wa maulahu makhlukun fakirun thumma innahu laisa yahtimmu lirizki fakaifa yaliku ayah timma ilaih kana kaulanu neme ingkana upami teh mah kabuktosan limaulahu eta tetep pikeun dununganana itu si mamluk naon qaryatun kampung wa maulahu bari ari dununganana itu si mamluk makhlukun eta makhluk fakirun anu fakir thumma innahu terasa lajengna itu mamluk laisa eta henteu itu mamluk yahtimu eta mentingkeun itu makhluk lirizkihi kana rizkina si mamluk fakai pak mangka kumaha yaliku pantes naon ayah tima yen mentingkeun sal muslimu seorang muslim lirizkihi pikeun rizkina itu si muslim wa maulahu bari ari dununganana itu muslim goniun eta zat anu maha beunghar nyatana Allah naon annahu sayaktosna itu sakik kola eta parantos nyarios sakik alaikum bihom si hisolin ilaih kana kaol anu neme alaikum eta tetep wajib kamaraneh kabeh alaikum wajib atas maraneh kabeh biomsi hisolin kana 5 pirang-pirang perkara ay alzimu tegasna kudu mancegkeun aranjeun sadaya hakana itu khamsi hisol fa'malu tuluy kudu ngamalkeun anjeun hakana itu khamsi hisol wa hadza sareng ari ieu alaikum bihomsati hisolin fa'maluha targibun eta ngararesep wa tarhibun sareng nyingsieunnan oh bodoh kaiji kudu aribadah haranjeun sadaya Allah ka Gusti Allah biqadri hajatikum kalawan saukuran kabutuh aranjeun sadaya ilahi ka Allah wa talabikum jeung ukuran nyuprih aranjeun sadaya min huti Allah ila ihsanihi kana damel sayana Allah wa ifdalihi sareng ngautamakeunana Allah wa khudu sareng kadua kedah nyarandak aranjeun sadaya minad dunya tina dunya ay min mataiha tegasna tina barangna dunya biqadri umurikum kalawan saukuran umur aranjeun sadaya ay hayatikum tegasna kehidupan aranjeun sadaya wa baqaikum jeung tetepna aranjeun sadaya fiha di dunya wa adznibu jeung katilu sok garawe dosa aranjeun Allah ka Gusti Allah ay amilu tegasna sok parigawe kumaraneh kabeh ma Allahi sartana ayana Allah bidambi kana dosa biqadri taqatikum kalawan ukuran kemampuan aranjeun sadaya ala adzabihi nahan kana adabna Allah fala taqatu mal aya kakuatan kemampuan li ahadin eta tetep pikeun saurang oge ala tahammuli adzabillahi pikeun mikul kana adab Allah taala mahlur Allah fa inna adzabahu kana saektosna adabna Allah syadidun eta anu banget wa tazawwadu sareng kaopat kudu barebekelan wa tazawwadu jeung kaopat kudu barebekelan aranjeun sadaya fid dunya di dunya ai ittakhidu tegasna kudu ngajaradikeun aranjeun sadaya fiha di itu dunya zadan kana bekal lisafarikum pikeun perjalanan aranjeun sadaya ilal akhirati menuju ke akhirat biqadri mukfikum kalawan ukuran cicing aranjeun sadaya fil qabri di kuburan ai wa ma tegesna jeung perkara ba'dahu tetep itu ma dina sabada
kubur. Wa inna madzakaro jeung pastina wa inna madzukiro jeung pastina wungkul dicarioskeun non al qabru kubur li annahu karna saektosna itu kubur awalu umuril akhirati eta anu pangpayuna tina pirang-pirang perkara akhirat. Faida khaffafa mangka di mana-mana enteng si jalma fihi di itu kubur khaffafa mangka enteng si jalma pima dina perkara dina alam dina pase ba'dahu tetep itu mak dina sabada kubur. Wa idza syaddada jeung di mana-mana banget ripuh si jalma fihi di itu kubur saddada mangka ripuh si jalma pima dina pase ba'dahu tetep itu mak dina sabada kubur. Wa'malu jeung kudu beramal maraneh kabeh aranjeun sadaya lil jannati pikeun surga. Ai i'malu tegasna kudu beramal aranjeun sadaya amalan kana amal perbuatan yuadi anu ngagiring itu amal ilal jannati menuju surga. Biqadri ma kalawan ukuran perkara turiduna ngamaksud aranjeun sadaya fiha kana itu jannah al maqama kana tempat bifatil mimi kalawan dipatahkeun mimna. Ail manzilata tegasna tempat calik atawa gedung atau istana wal martabata jeung martabat kedudukan. Fa inna marotiba ahlil jannati karena sayatosna pirang-pirang martabat penduduk surga mutafawituhu eta anu ngaleflan ka itu ahlun atawa mutafawitu teh maksudna teh jadi sesuai martabatna teh jeung martabat si penghunina tempat nanti aya. Biasa bi a'malihim kalawan ku ngitung-ngitung kana pirang-pirang amalna itu ahlil jannah. Ingkanat upami kabuktosan itu amal ahsana eta anu langkung sae pajazauha mangka ari balasanana itu amal altofu eta nu leuwih lembut bifadlillahi kalawan nugrah hati Allah taala mahalur Allah. Wa an Sakikin al-Balhi sareng katampiti Sakik al-Balhi naon annahu saektosna Sakik qala eta parantos nyarios Sakik tolabna khamsan pawajadnaha fi khamsin ilaih kana qaul anu neme tolabna geus nyupri abdi sadaya khamsan kana 5 perkara pawajadna teras mendakan abdi sadaya kana itu khamsan fi khamsin dina 5 perkara anu sejen nakirah sabana nakirah muga ya roh. Tolabna tegasna kahiji geus nyupri abdi sadaya tarkadzunubi kana ningalkeun kana pirang-pirang dosa pawajadna teras mendakan abdi sadaya kana itu tarkadzunub fi sholati duha dina salat duha. Wa tolabna sareng kadua nyupri abdi sadaya neangan abdi sadaya dia al kuburi kana cacaang kuburan pawajadna teras mendakan abdi sadaya kana itu dia al kuburi fi sholati laili dina salat tahajud salat penting gitu. Wa tolabna sareng katilu nyupri abdi sadaya jawab munkar wa nakir kana jawabna munkar nakir wajadna teras mendakan abdi sadaya kana itu jawab fi qiraatil qur'ani dina ngaos Al-Qur'an. Wa talabna sareng kaopat nyupri abdi sadaya amburos siroti kana ngalewat kana jembatan atawa kana cara ngalewati jembatan di akhirat. Pawajadna teras mendakan abdi sadaya kana itu amburos sirat fi shaumi dina puasa wasodaqati jeung dina sodaqah. Wa talabna sareng kalima nyupri abdi sadaya dzillal arsy kana iiuhna aras tempat berteduhna aras. Pawajadna teras mendakan abdi sadaya kana itu dzillal arsy fil khalwati dina nyepi dina tapak dina nyorangan dina menyendiri. Wal maqalatu tsalitsatu wal isruna qala Umaru radhiyallahu ta'ala anhu ra'aitu jami'al akhlai
Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Adanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.